Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana pencinta cerita Sunda tanami dongeng Sunda versi Mang Dina Mara. Sahabai di mana bae alamatna kumaha dara mangdang tieu. Pamugi bae sehat jasmani ugi sehat rohanina. Aya dina panangteuyeunganna tanapi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihara ku simkuring siang kalian. Wargi sadayana anu jungantos gantos cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian anu kadua dina dinten ieu. Dina bagian kahiji urang nyarioskeun harita Mansur teanya adu bade milarian merah delima nuju ngobrol sareng supir. Kumaha lajeng naik carita wargi mangauli jeung ngadongkeun etang-etang Landung pangbeberahmana. Harita Mansur jeung Sarip jiga nu digebah burut tok lalumpat nyusul sedan kabeneran sedan teh eureun palebah pengkolan. Gancang supirna disampeurkeun ku Mansur terus ditanya bari dipelong. Juragan, naha leres peryogi batu ali anu merah dalima? Hah? Merah dalima saha nu boga ujang. Cek supir mani hariput malah mesin sedan dipaehan heula bakat ku hayang gentrek. Ih, sanes saya gan nanging upami juragan peryogi abdi bade melelian ayeuna pisan margi abdi teh tos ngumping wartos yen merah dalima teh aya di tatar kulon saurna. Naing abdi hoyong jelas heula naha saha anu peryogi teh supados gampil nyangakeunana upami tos aya tak kitu maksud abdi teh kan. Oh kitu suganteng di saya anas geus luas saya teh lah sieun ku batur manten nya ari can aya masok teh angan heula lamun geus kapanggih bawa ka imah kuringnya tah ieu alamatna ieu. Boga sedan harita masalahkeun kartu alamat ku Mansur diilo sakedeung nyeh manehanana harita seuri beres gan tangtos ku abdi bade disangakeun ka juragan nanging upami tiasa mah abdi teh bade namut heula artos kang modalna margi abdi teh jalmi sangsara teu gaduh modal. Ih teu bisa atuh da kuring ngalain ngulikeun neangan tapi sadia pikeun nadah atawa meuli. Eta mah pek wae teangane sing kapanggih. Soal duit mah ulah salempang. Ku kuring dibayar sanajan 100 juta oge. Cek nu boga sedan sumangotna keur ngomongna beuki nambahan keyakinan kana hate Mansur jeung Sarip. Kumaha atuh pami nyungkeun sakalian ongkos we ayeuna gan. Mansur mani keukeuh menta duit maksud mah keur parasekot. Ayeuna kieu jang. Nya. Duit lain eueuh tapi geus sayagi. Ngan moal dimonyah-monyah. Sabab anu keur neangan eta barang teh lain saeutik. Jadi lamun kuring mere duit ka ujang nu sejen bakal nurutan da silikeun. Selengkeun ari barangna can puguh beunang ku manehna. Tak lantaran gitu wayahna ulah waka minta duitnya engke lamun geus hasil tapi lamun ujang benar-benar butuh pisan mah teu naon rek dibere ayeuna ge ngan moal gede paling ge cukup keur ongkos ka Sumedang sajalaneun jeung deui aya nu leuwih penting ulah loba omong ka batur nya ieu mah meresa teh karunya we jeung ujang ngarasuhud neanganana. Cek eta jalma tetela bagel jigana bae nyaan keur neangan merah dalima cenah. Musiwalah harita ngabijilkeun duit receh song dibikeun ka Mansur. Aduh, atur nuhun juragan, nuhun pisan. Abdi janji bade nyumponan sakumaha amanat juragan. Nuhun. Mansur bungah duit teh disuhun terus dicium bus kana saku bajuna.
anu boga sedan ukur imut, gerung mesina dihirupan, geleser maju lalaunan, Mansur gugupai, Sarip nurutan, paromana bear marah mai. Akhirna sedan tenggeles dina pengkolan, nuduaan narik napas jero, terus singkoloyong kasih jalan, gek diuk dina batu. Jalan geus nembongan jarip, harapan geus datang, liang milik geus katoong kumaha teh. Pemikiran maneh rip, cek Mansur bari ngareret. Ieu kasempatan anu sakieu haden aya Sur. Jadi teu meunang nyalamorakeun euy. Tangtu ieu teh milik ti Gusti, jalan ti Pangeran. Sangkan urang bisa ngarobah nasib jeung kaayaan. Geus anu nyaho merah dalima teh jadi milik urang. Tak kulantaran kitu, yuk urang ngahijikeun niat jeung tujuan urang neangan merah dalima teh. Lamun hasil jutaan rupiah bakal jadi milik anu pasti euy, moal mata koncewang pikir. Kitu cek Sarip harita ngomongna daria bakat uka taji ku eta beja. Benerip euy, kuring satuju jeung sapikiran urang duaan kudu indit ya pikeun maluruh eta barang. Tapi kumaha carana nya? Narek masing-masing atawa rek babarengan? Inabat jika nu cang saya urang teh atuh Sur. Sesobatan teh geus lain sakatiga, tapi geus tahun-tahun lilana, piraku rek luntur ku sakieu. Naon susahna mun babarengan. Apa duit anu bakal katarima teh lain saeutik kana teh aya 100 jutaan Sur. Dibagi dua ge badag keneh Sur. Cuk Sarip nyaritana kitu sumanget deui mani asanya rek meunang duit badag. Bener aduh. Satuju Rip. Urang bebarengane atunya ngarah bisa silih belaan, bisa silih bantu jeung silih tulung. Lamun atuh geus hasil mah gampang urang bagi dua we. Tapi kudu bebeja heula ya kanu di lemur ya. Atuh maneh bebeja ka indung, atuh kuring rek bebeja ka pamajikan, jeung deui kudu boga bekal saeutik mah ulang atog teuing. Kamana neangan duitna nya? Cek Sarip manehna mikir neangan pijalanin. Tang tuwe atuh kudu bebeja ka kolot sabab urang teh bakal indit anu can tangtu waktuna. Bating nepi ka bulan-bulan komo maneh mah penting pisan bebeja ka pamajikan. Bisi ngarep-ngarep ngan urusan duit kumaha euy aduh. Ka mana unjam minjem ye? Da bener kudu mawa atuh najan saeutik oge. Cik mikir kumaha tah minjemna ka mana deui? Sarip tenembalan manehna ngeluk tungkul barinya kelantaran. Sarip tenembalan manehna ngeluk tungkul barinya kelantaran. Ras inget kalancek terena anu aya di lembur Cilopang ngaranna teh Tarji. Kahirupan Tarji mah maju. Sabab sajabana ti pintar usaha teh oge dijejeuhkeun ku kolotna. Atuh teu wudu manehna mah untung kasebut cukupan lah di lembur nama. Aya ari injeman mah suri teh. Kieu nya. Tapi teuing ari hasil jeung teu nama. Sebab kuring teh geus apal kana adatna. Jeung geus nyaho we kana sifatna. Dalamun manehna nyaah ka sasama mah kahirupan kuring teh moal kieu-kieu teuing meureun. Cek Sarip bangun darida. Inget kana lakon hirupna nu geus kaliwat. Ulah mikiran geus, ayeuna mah pikirane nu bakal kasorang. Jeung deui sungal hasil jeung teu nama urusan paneuri lah. Pokona mah patakeun heula akal tareka, narek kumaha jalana, rek kumaha muntang tulungna. Urang nginjem ka Kang Tarji, urang Cilopang lah. Kang Tarji teh lanceuk pateterean kuring. Sabab sameme bapak kuring maot kungsi kawin ka hiji randa nunggu boga anak lalaki hiji nyatana Kang Tarji. Kang Tarji teh taina mun maneh satu jumah urang nginjem duit teh ka manehna. Bandar munding teh lain Rip. Tanya eta nu sok ngelian munding. Malah ayeuna mah usahana teh tambah. Sok ngejagal sakalian. Udah sok loban pesan daging ka manehna. Cikumaha tah lamun nginjem duit ka manehna. Mun hasil duitna urang bagi 3.
atuh sabagian keur bakal urang nya, sabagian keninggalan indung maneh, sabagian di keur ninggalan pamajikan kuring. Satuju lah. Tengbal Mansur tandes sabab jaya deui jalan sejen. Nya syukur ari satuju mah, tapi kumaha mayarna engkenya. Na make susah, mun geus meunang duitna bayar sakalian. Malah mun manehna butuh ku leuwihna bayar deui. Pokona mah usaha urang kudu lancar. Kudu hasil sangka nasib urang bisa robah. Beres lah. Yuk urang balik heula lah. Urang we beja kanu di lemur sarta urang usaha neangan duit. Mun geus meunang modal, urang indit pikeun neangan merah dalima teh nya. Ayu mumpung beurang keneh. Atuh geus kitu mah dua sobat teh lempang deui. Rek balik heula ka lemburna. Saja jalan galecok ngobrol bangun anu gembira pisan. Lantaran geus manggipi jalanan usaha anu ceuk pamikirna bakal mawa kauntungan. Bari jeung teu dipikirna bakal hasil atawa moal. Sabab di sayangan teh beda jeung barang-barang sejenna sarta barangna can puguh aya eueuhna. Tapi kulantaran nuduaan keur mejeuna lapar ku usaha, geus sila neangan pijalanan hirup atuh ngadenge kitu teh teu bisa mikir nu leuwih jauh. Ujug-ujug narima wejeng bunga. Cag urang tunda heula lalampahan Sarip jeung Mansur. Anu keur aya di setengahing perjalanan. Ayeuna urang caturkeun di lembur Jati Putri, harita teh kira-kira wanci asar. Sebagian jalma loba keneh nu di kebon aya ge anu geus di lembur. Urang caturkeun di Ucih nu geus hilang dagoan anakna, tapi taya datang atuh ngadawungna dina Bang Baru bari nempokeun hayam anu keur ngoreh. Bari kat-kat kut-kut nyalukan anakna nu burei keneh. Di Ucih bet ka suat-suat inget kana nasib jeung kahirupanana anu teu bisa ngusahakeun keur anak. Malapangna anakna nepi ka katalangan sarate balukar tina kahirupan manehna nu kurang untung. Dipikir-pikir mah aing teh elek ku hayam. Padahal aing mah boga akal jeung pikiran. Tapi naha teu bisa ngaronjatkeun kahirupan nu jadi anak. Sanggeus ditinggalkeun ku bapana teh kalaka leuwih ripuh jeung balangsa. Duh Mansur, mah teh sedih mun ngingetkeun kana nasib hidup nu beda pisan jeung anak batur. Tapi muga-muga we kahareup sing gede milik ulah kawas inung hidup. Kitu ceuk Bi Ucih ngomong sorangan, bari panonna mah harita tetep neuteup ka hayam anu keur ngoreh. Anakna anu burei keneh paheula-heula macokan parab jeung indungna. Bari ricit di sarada bangun galumbira pisan. Bareng kerjongjon kitu, torojol anu datang hiji awewe ngora keneh, bajuna rarudin buukna kusut paroman bangun sedih. Tapi lamun nili kana rupa jeung tangtungan mah, eta awewe teh kasebut goreng. Dan sidik aya tanda-tanda hade rupa jeung beungeutna sieup. Punten Bi, pokna bari gek diuk dina golodog awi. Mangga Nyai, syukur teuing buru-buru datang. Pugu bibi terek kaditu tadi nama ngan sok sieun keur eueuh. Ceuk Bi Ucih katempo rada hegar ayeuna mah sabab aya batur ngobrol. Narek aya naon Bi asa raruas teuing? Yoh Nyai, bibi teh ti isuk mikiran Mansur ieu teh. Na ka mana leosna wayah kieu can datang keneh. Palang siang jauh ngiderna da sok ka mana wae barudak mah. Tangtuna ge jeung Sarip datara ulin jeung sasaha deui atuh. Cik ari Nyai manggihan atawa henteu? Kamarana liarna barudak teh atuh. Ceuk Bi Ucih bari neuteub nanyakeun Mansur anakna teh. Ih, ari bibi. Abdi teh betiga nu ngalelewe.
Ugupang maka dieu teh rek nanyakeun Kang Sarip. Bubuhan biasa sok di dieu ulina. Na kamarana atunya da nya indina teh isuk tapi lempikeun ka wayah kieu can aya balik geuning. Oh, kitu nya. Jadi hari tadi mah isuk ayanya. Aya Bi. Tapi ngan sakedeung terus hari ini deui. Nya rek kamarana cenah. Nya eta teu puguh da wewejana mah moal lila cenah. Jep duanana jarempe Bi Uci ngauleng mikiran anakna ari Nyi Aisyah gawena mencetan tarang. Da puguh keur boga kasakit lieur. Jiga nama balas mikiran nasibna anu taya euih-euihna. Sanggeus salalila pok Bi Uci harita nyarita. Nyai, bibi teh sanyana makeun mikiran nu jadi anak ieu teh. Nya mikiran nu jadi anak. Nah, kudu kumaha ngamajukeunana. Da geuning kitu salah kieu salah estut aya nu ngajodo. Anak teh keukeuh we lara balangsak. Boro-boro hayang make keur dahar sapopoe ge susah. Cik Nyai bantuan mikir. Sugan we ari nu ngora mah rada mencar utek teh. Bi, da nya abdi ge bingung ieu teh. Komo Kang Sarip mah leuwih ripuh. Hirupna teh majuna Bi. Pugu abdi teh ngahajak ka dieu nya bade nanya ka sepuh nu geus legok tapak genteng kadek. Nu geus weureuh seubuh ku pangalaman hirup. Nah kudu kumaha nya ngahareupan kahirupan nu sakieu pahitna. Nyi Aisyah harita kalah malik nanya, da puguh manehna sorangan kacida bingungna. Ih Nyai, kolot ge bibi mah kolotok. Ukur kolot umurna, ukur komurna wungkul. Sabab lamun bibi kolot sagala rupa nama hirup teh moal kieu-kieu teuing. Dibandingkeun jeung hayam oge, bibi mah bet elek ku hayam. Atuh komo lamun dibandingkeun jeung Nyai mah jauh melamelu. Mun arek ge bibi nanya ka Nyai, da meureun Nyai mah boga kene pamuntangan. Nyatana indung jeung bapa anu kasebut teu kurang da katinggal di aya onjoyna. Nyi Aisyah harita ngahulang. Da manehna ge sanyana masuk mikir lebih kadinya. Jadi sok aya karep hayang minta tulung ka indung bapana. Tapi niatna tara laksana sabab tara dituluykeun ari sabab nama inget kana kecap kolot jeung kecap manehna pribadi. Menta modal ka kolot Nyai pirakun teu dibere. Sagalak-galak nama can moal ngahakan anakna. Bi Uci nyarita deui. Bener Bi, sakumaha galakna ge macan mah tara ngahakan anakna. Tapi manusia mah sifat jeung sikepna beda-beda Bi. Aya nu leuwih galak batan macan, aya nu leuwih tega batan sato. Maksud hidup kumaha Nyai? Bibi, apan bibi ge geus apal kana lakon hirup abdi? Pangna indung jeung bapa tara nempo jeung tara malire teh lain kunanaon. Tapi bareto geus diterangkeun, yen abdi mah sasat dipiceun, dicoret tina daftar kulawarga pun bapa. Sabab pun bapa teh teu doa lamun abdi kawin ka Kang Sarip. Sebab nya kitu teh ya, bibi ge nyaho sorangan apan. Cik Nyi Aisyah bari ngeluk tungkul, teu karasa ali Cipanon mah mimiti merebay bijil. Nya bibi ge geus ngadenge lalakon eta teh. Da Sarip ge sok nyaritakeun. Tapi apan eta mah geus taun-taun nilana. Piraku kecap kolot. Adek anger wae kitu, buat teuing ayeuna mah geus robah sikepna. Bi Uci harita tetep memagahan, tetep ngahatean, sangkan Nyi Aisyah ngadeketan di kolotna. Abdi percaya Bi, indung bapa abdi hatena moal teu asalilana. Da sarua jeung urang jalma biasa. Tapi abdi teh era aku kecap sorangan anu geus kalapasan ngomong. Nah ngomong naon bareto Nyai? Saeueur ngomong mah. Nganeusina saeutik kieu Bi. Abdi moal aral subahana jan mangi kasusah nu kumaha bae ge asal laksana ngahiji jeung Kang Sarip.
Sabab barita teh abdi rek dijodohkeun jeung Suha anak Wadarus ngan abdi teu bogoh da adatna kitu patut. Tada harita bapak jeung emak teh nyaluyuan ka abdi pek wae kami jeung Sarip. Tapi lamun mangikan nyeri atawa kasusah ulah datang ka kolot kudu bisa nanggung sorangan. Atuh abdi ge henteu nolak kana eta kecap teh. Malah mah disanggupan. Sabab berat teh ya Kakang Sarip. Nya ayeuna manggih jalan kieu geuning, manggih kajadian. Maksud teh manggih kajadian kieu bi cik Nya Aisyah si panona beuki juuh da ari hate mah manehna sedih. Ari ras ku nasib diri. Ari rek ninggalkeun salaki teu tega. Sabab cintana ka Sarip lain mandang itu ieu. Estu nya nyamikan cintana teh. Lantaran kakurangan dina diri Sarip teh ngan sarupa nyatana harta teh. Ari mungguhing batin mah beunghar nyaahan bela asih jeung gede tanggung jawabna ka pamajikan. Dina urusan usaha dadaek eueuh sifat ngedul atawa melid. Ngan nasibna we nu goreng teh. Lumatak Nyi Aisyah oge rek ninggalkeun teh henteu tega. Da Sarip malain kadul atawa melid anu puguh mah keur diuji ku pangeran dibere kamiskinan. Dede teuing Nyai. Ngabelaan salaki nepi ka kitu. Eta teh hiji sikap anu kasidahadena. Perlu disiram jeung digemuk. Sangkan tumuwuh subur lempi kaliang kubur. Sabab kanyaah jeung kasatiaan kasalaki mangrupa jimat pikeun awewe mah. Sabab pamajikan mah jadi kewajiban taat jeung satuhu teh. Tapi kade sing waspada Nyai. Dina aya gogoda jeung dodoja da manusia mah sarilana tara leupas tina ujian. Aya nu diuji ku kasugihan, aya nu diuji ku kasedihan, aya nu ku kabeungaran, aya ge ku anu ku sakasangsaraan. Jadi dua nana oge sarua ieu teh Nyai coba ti Allah keur nguji umatna ngan urang jigana teh kaparengan diuji ku kasedih jeung kasangsaraan. Nuhun bi abdi ge sok inget kadinya nu matakeun wae da geus jadi milik abdi kudu kieu. Moal aral subaha narima kasangsaraan mah satungtung salaki nyaaheun keneh. Muarek bengkok sembah ngejing sila. Syukur Nyai. Bibi mah panuju kanu kitu teh. Jeung deui bibi mah muji ka Nyai nu sabar jeung tawakal. Tara aral jeung tara suaban. Kasalaki tetep satia satuhu. Muga-muga kahareupna sing aya perubahan ulah anggar wae kieu. Sing percaya Allah Maha Kawasa. Moal bingungeun ngarobah nasib manusia. Jadi najan ukur sakiceup naon-naon nu dianggap sulit ku manusia munguh Allah mababari. Muhun bi kitu pisan bi. Jepdi dua nana tayan nyarita kasusah jeung kabingung teu matak jadi bangbalu. Sebab geus ngarumasakeun yen eta kasangsaraan teh geus jadi banda manusia. Nya barang keur ngaharulung kitu jebul Mansur datang atuh duanana mani curing hak melong ka Mansur anu ngalenghoy bangun capek. Kesang ngucur dina tarang beungitna semu beureum. Tas di mana Mansur? Mani karak jebul menang naon? Ceuk bi uci hatena ngemplong nempo anakna salamatna. Ali Mansur can wakang ngajawab geuk diuk dina golondo gigireun Aisyah. Ledak musap kesang dina tarang terus mukaan kancing baju ngarah dadak kaanginan. Kang Sarip di mana? Barang atau henteu, Sur? Aisyah nanya. Bareng tas ulin di situ raja. Eta rek neangan pakulian tapi can hasil. Karak menang capek nawe wungkul jadi kaimah teh teu meunangna naon dia teh.
menang duit saat 3 pamere tadi nama ke ongkos tapi itu dipakai dalam barang nyaka dia maka paksa we lumpang mawaan mata kelila Cuk Mansur nerangkeun lakon poe eta. Bibi abdi rek balik heula bisi Kang Sarip dedepeun. Cuk Aisyah bari terus nangtung tapi dihalangan ku Mansur. Ceuk, ulah kabalik ceuk. Bisa di dieu heula sabab Sarip ge arek ka dieu. Rek badami jeung indung kuring moalna naon Sarip malah da tadi geus nyari tarik buru-buru ka dieu. Eueuh, na aya naon bangun dari anak karsur? Aisyah ngilu diuk. Aya badami keuneun pokona mah ceuk. Tapi da kudu luas-luas da lainna naon. Seruas kumaha da mage panasaran atuh Sur. Ceuk Bi Uci. Nyangke we lah urang badamikeun, ayeuna mah kuring rek mandi heula ieu teh, teu kuat ku malerang jeung hareudang. Tembal Mansur bus harita ka imah ngarawel anduk jeung sarung reos indit ka pancuran. Ari Bi Uci jeung Nyi Asia, betan jeung Nyi Aisyah ngaharuleng. Teu aya nu nyarita, teu kungsi lila jebul Sarip. Gek diuk bari narik napas jero. Panuna melong ka jalan, sang disadalila pok nanya. Mansur ka mana, Bi? Mani heula bisa yang nginum maju ge nyokot ku sorangan. Da cain teh maloba eueus teh. Dahareun sajena. Ah geun wae Bi lah. Da geus teu aneh hari keur urang cing panyekotkeun caina sah. Kang aya nginum yeuh. Sarip ngarelet ka Aisyah. Jeung sauna Kang. Aisyah seuli ngaheuleuyan. Mun aya mah jeung kuehna sakalian lah. Da moal muhung atuh. Bi Uci ngan saukur seri leutik. Hatena ngajeletit dan nyaho barudak teh ngan ukur banyol setengah ngawawaas sorangan. Da laksana mamual di dapur teh ukur aya cain teh. Bareng jeung datangna Mansur ti cai, Aisyah geus balik deui bari mawa cai teh sateko atuh mawa batokna opat. Sok-sok ditunda dina palupuh deket lawang. Nyi Aisyah diuk gigireun Bi Uci. Buru-buru Sur, urang badami teh bisi burit manten ya. Cuk Sarip bari nyicikeun cai kana batok, regot diinum. Sedengkeun Mansur ukur seuri bus ka imah rek disalin baju kudu rada bersih. Atuh telila oge geus balik deui, kek diuk dina palupuh nyarande kana tihang. Mak panasaran ya teh. Hayang buru-buru geranya ho. Cik atuh geura bejakeun. Nah rek badami naon ieu teh bangun anu dari pisan geuning. Nya kuring hayang buru-buru nyaho ieu teh. Cik Nyi Aisyah. Bejakeun kumaha rib ah. Kuring rek ngabandungan we. Cuk Mansur balik ke siwal ngabijilikeun dompet bako jeung daun kaungna. Tuluy harita ngalinting palenjung manehna udud. Kieu Aisyah kitu di kabibi. Jadi urang teh geus teu kudu dicaturkeun deui. Hirup ripuh lara malangsak isuk bubur sore ngangur mun kaparengan aya kejo di daharna karo uyah. Tapi kuring daya niat arek nyaritakeun katunggaraan. Da geus merak ieu. Jadi teu kudu dicatur deui lah. Sabab moal aya gunana. Ngan anu penting kuring jeung Mansur teh geus asak badami. Yen arek usaha sadekah polah pikeun ngarobah ieu nasib. Jadi perkara hasil jeung teu nama anging pangeran anu nangtukeun. Cuk Sarip bari legot harita nginum heula. Kaharti. Tapi kumaha tuh tuluina Rip? Kumaha tuluina? Kieu eta teh Bi. Kuring teh teu maksud puluk ngalamun ya teh.
seniat panjang sawangan tapi ngan sakada arek nyobaan ya. Rek nyobaan susuganan ayam milik sararea anu dicita-cita teh kieu eta isukan mun bekal na hasil rek indit ngalalana hasil nyata rek neangan batu ali merah dalima tah lamun kaparengkeun hasil baris narima duit jutaan rupiah anu tangtu bakal cukup keur bakal hirup saumur-umur. Tah kulantaran kitu ayeuna ngahaja ieu teh ngariung nyatana hayang dibere pandangan. Naha kudu kumaha carana? Naha ieu kahayang teh kasebut lahuta atawa henteu? Cing jeung deui nareknya tujuan atawa moal. Lah ieu anu penting nama. Ari sabab kuring jeung Mansur moal wani indit lamun teu disatujuan ku bibi jeung ku Aisyah. Cik Sarip tandes naker terus neuteub ka pamajikanan. Jeup harita jarempe. Aisyah jeung Bi Ucih teu buru-buru ngajawab. Duanana kalaka silih pelong harita. Kawas anu teu percaya kana eta omongan. Sebab daya bedana jeung ngimpi bet ngarep-ngarep hasil jutaan rupiah padahal mah boro-boro ngudag nu badag neangan anu leutik ka cida uripna. Omongan Sarip teh bener mah eta teh. Jadi kitu pisan kuring ge. Tah ayeuna hayang aya kapastian ieu. Nah, emak teh nya tujuan atawa henteu mak. Sabab kuring teh geus taak mikiranana. Di lembur mah teu bisa ngaronjatkeun kahirupan. Jadi bekila teh asa beki werit we geuning. Ceuk Mansur ka indungna estu ngarepkeun pisan kana jawaban nu pasti. Mansur, Sarip, mak teh jadi reuas ieu teh. Asa dina pangimpian. Na teu luhur teuing eta maksud teh. Na teu panjang teuing nyawang kahirupan teh. Kade ulah kabawa ku sakaba-kaba. Bisi matak tambah riweuh ka sarerea. Asana mah moal mah. Da ieu mah teu ujub atawa takabur. Ngan sakadar rek nyobaan susuganan aya milik tah sakitu. Tembal Mansur. Teu nanaon rek nyobaan eta teh alus. Tapi pikir heula barang nu rek diteanganana. Nah barang bukti atawa ngan sakadar pamohalan. Da bangsa nu kitu mah asa dina dongeng ayana ge. Ih mama. Kuring ge moal wani mikiran kalayan daria mah lamun can yakin piduiteunana. Kieu geurama eta teh. Deurek-deuk Mansur harita nyaritakeun pangalaman nu tadi. Nyaeta basa keur di situ raja. Sakur beja anu katarima teh dibejakeun deui ka Bi Uci. Sangkan indung Mansur kataji jeung ngarti. Tah, kitu sababna mama. Jadi kuring teh penasaran. Kumaha pamikir Nyai? Bi Uci neuteub ka Aisyah. Teuing Bi kuring jadi bingung ieu teh. Pokona mah asa kakarang ngadenge ngeunaan merah dalima teh. Nah nya bakal payu ka duit. Nya payu ka duit nah ka mana neanganana? Di mana ayana deui? Ceuk Aisyah can boga pamadegan mikirna can parat. Kieu sah akang teh lain kaleuweuhi dina mikir ieu teh. Lain kalepasan ngalamun. Nganurutkeun beja mah eta barang teh kaacida diperlukeunana. Sabab gede pisan nasihatna utamana mah keur bangsa gegeden. Anu salilana loba nyang haripan balai. Contohna tentara nu rek maju medan perang atawa ngemban tugas berat, ari asiatna eta barang bisa weduk. Jadi kumaha niat akang teh atuna hayang weduk? Lain hayang weduk akang mah.
Tapi lamun eta barang geus beunang rek dijual kana butuheun, hargana moal kurang ti 100 juta rupiah. Tak kitu maksud akang desa. Jep di jarempe diuci jeung Aisyah ukur nepikeun ka ngahuleng. Teu wani nyarek jeung teu wani nitah. Lantaran tujuanana ge kasebut samar, hese pikeun nyawangna. Kumaha tama? Satuju atawa henteu? Mansur geus sabar. Ih Ujang, ari kana maksud mak teh satuju pisan. Sebab jelas pisan hidup teh hayang ngarobah nasib, hayang ngomean kaayaan. Ali geus meunang mikir nu asak mah teu naon rek indit neangan mah. Tapi ulah kajongjonan. Kudu bisa ngagunakeun akal nu sehat. Jeung teu meunang ujub deui. Bisi cilaka. Sing ingat ka pangeran tah sakitu. Jadi cindek nama satuju atunya mah. Satuju pek wae kumaha hidup eta mah. Cek diucihnya tujuan. Kumari maneh sah? Sarip nanya ka pamajikanana. Teuing Kang. Kuring bingung ya teh lah. Tapi nya teu naon arek nyobaan mah ngan omat ulah kamelinaan. Mun geus puguh teu hasil mah ulah maksa buru-buru balik. Jeung na deui waktosna wargi sadayana teh nya kapan. Lupina dipungkas dicekapkeun dikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kilig Sati Sumedang bagian anu kadua. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan. Insyaallah Silih Belaan bagian katilu dinten enjing dina waktos susami pamugi urang sadaya tiasa ditepangdangkeun deui. Sakali di numansen simkuring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun kepada tasanana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.